mana Semar Cerua benar deh cepot boga hutang ke sawe oh teu kaetang eta mah euy mana coba gau can nginjem duit aing mah berarti ieu lah cek aing mah bener da sok katudingan mang mayarkeun wae sia teh sia jahat mah goblok sia baling sia teh Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Datang nerat tangga teman datang nerat tangga teman Ewo pakule ingan rana sok ke dia hayangnya ho aing mah kagok lah kagok era disebut bangsat ya kagok urang batur sok aing sareupan sia geuleheun teuing leu naon akang anjir untung akhir kieu lu untung itu tuh bener kasep aingnya tuh kasep bener kik asalnya bak sorangan deh itu haneut sarua cermin deh bener tuh bener hebat pisan lu nah tuh sih delay tuh hari-hari delay mendingan sinyal goreng ye hebat pisan kasepnya kasep sia lu anjir sia lu nah dia naon akang sidik-sidik hei euy siapa sah dewek cepot cepot dewek mancing amarah aing persidik aing cepot teh anak sia anak Semar goblok jelema teh teu mimiti beungeut nepi ka sora sarua kitu aib dur maneh boga adi saha dawala jeung gareng anjir dewek yang banyak sia naon anu maling layang jamu sekali musana saha dewek berarti iya sia kalah pabiji ti cungap ieu mah nya nah naonna sia make mitnah batur saha anu mitnah maneh teu mitnah kuring mah dulu itu teu mitnah puak paok make wujud aing make ngaran aing cara jeung mitnah teh kebenaran we urang teh kembar ulah situ kemaran aing mah. Mun uat tere mah boga damang wa. Begitu nih. Bener sia teh yang musyawarah ku maneh? Ku dewek. Mana? Tah. Karegeun ulah. Ka dieu keun ulah. Nama ke jeung ulah? Nyaah kasih lain. Coba menjaga nyaah sekarang nyaah di manana sih teh pasti kumaha teh sia ayeuna pikir geus lain naon anu disebut anu maok teh saha nu kasaor teh cepot tah lamun ieu layang jamu sekali musana dibikeun ka si laing dewek init si laing rek ngelak kumaha da sidik bukti aya di si laing beungeut cepot tuh anjir nya euy bener untung dulu sia jadi si lain teh nyaa dewek ke sia teh nu mata ketur kasetah ka dieu tidak dibawa ka dieu teh kitu oi hadira siap naon
juragan kantor kaca tinggal tuh nah teu bisa ngelehkeun buta nu balik sia sia di mana itu balik itu naon Kang uy uy alah naon nah jadi upin-ipin alah naon sih teh naon dah wala dulu itu banyak pula mana kudu dipilih ya coba bingung cing ieu karena kumaha pengar deh mana nu kudu ieu dipilih cika parah pengarna sarua bingung milih ieu teh lacak kuring nu mana nu bener teh ieu dewek hah nah barang ngobrolna nu mana bener ieu dewek stres aing hanya pasti atuh Kang ari kitu mah tuh panas gitu aing teh mana kudu dipilih sih tuh lah naon ieu cek sia teh pandigi sarua cek dewek lain Gusti si kuring rek nanya naon cepot anak saha Semar maneh Semar sarua benar deh cepot boga hutang ka sawae oh teu kaetang eta mah euy maneh coba coba nginjem duit aing mah berarti ieu lanceuk aing mah da sok katudingan Mang mayarkeun wae sia teh sia jahat mah goblok sia baling sia teh hah maling sia dipaehan ku aing kala naon ke heula tong kita sarupateun ieu teh maling ke heula nah kumaha teh lamun urang mawa layang jamu sekali mucar di manehna pikir ke maneh ayeuna manehna init dibikeun ka dewek keur mah ketempuhan dewek kana cepot teh keur dipitnah paling katambah-tambah boga bukti dewek jadi ketempuhan tapi heueuh nya heuleuh bisa mikir gitu oh tuh aing teh aduh bener bisa gitu teh mah tuh mending tewak we pot euy ka tukang sia diukna dan ka tukang diukna pindah ka tukang tuh tinggal tuh denda watu ka dieu tuh lu mawa lungan maneh eleh anjir pot dudungan maneh nah pot jadi dua aya dua tuh alah bener dulu upin-ipin ya mah ya alah kan Maha Guru benar kan ditenggel kaula leuleus si kapukai bener kapas hujanan cagerkeun kaula Maha Guru kasar teh kan ya ka guru kaula mana didinya guruna kuring wah beres gitu mah lah emang pemasukan ka kuring beres we pemasukan we gak beres kana naon di kumaha teh kan ditenggel tah kuring mah diomongan we cager waduh dia ka tukang wala pot lan ya anehnya terus kan aneh lieur ieu duh ampun abi nyotak lieur kana sirah cek mah tong dipake delakon imah lieur oh nyata pada pamunut delakonna tuh pot euy bikeun layang jamu sakali pot dibikeun ku dewek ka si laing ya tapi lain wujud kieu maksudna anu ka nu apa kuring layang jamu sekali mucar teh nu boga teh Yudhistira heeh tah sok gantilah ka Yudhistira ulah make wujud kieu namanya nyaho lain mata peda kuring mah lain pola tetamu sok oreng si mana oreng ieu denawat teh Yudhistira den nirahingkang ngalih sapisan salin jenis minda rupa den nirahingkang samyang lagahun tuh
palingan eleh astagfirullahaladzim tulungan dewe kan pot diuk maneh pot Gusti semah kabeh hatur kula nuhun dawala waduh ieu teh saha nu sanyatana kuring nya kuring teh anjeun teh kuring jeung anjeunna keneh teu kudu nyaho ka kuring ngan datangna kuring ka dieu teh pikeun pepeujeuh jeung pangeling-eling ka ilaing kabeh sasatna kabehanana teh kudu ngahiji di rupa bidang kagiatan rahayat teu butuh janji rahayat butuh bukti pon kitu deui silaing salaku ais pangampih sanggup ngemban amanah jadi rahayat pek bener cing walatra na rupiah bidang kegiatan sabab pokokna persatuan teh ti ais pangampih lurah tamtama jeung rahayat kudu ngamanunggal ibarat nyere hiji teu bisa mersihan buruan tapi lamun nyere geus sabeuketan buruan imah oge bakal kabersihan kudu gotong royong cinakna kudu ngahiji cinakna tina gotong royong sabilulungan sok tanjeurkeun dina bebeneran eta ulang teu kitu aing balik deui sadaya-daya tuh kaula nun mangga katampi kali ngamurda tah mikeun ieu layak jamu sekali musada simpulna pancarbatdharma katuhanan kamanusiaan jeung persatuan jeung sajabana pek ulangan ukur dina simbol ulangan ukur dina slogan hungkul tapi sok ngamuara dina hiji tujuan kalayan dina aksi kayana di ayeuna keneh niat kudu dibarengan ku aksi cing inget niat teu dibarengan ku aksi sarua jeung mimpi sebalikna aksi teu dibarengan ku niat sarua jeung bunuh diri niat jeung aksi kudu ngamuara dina hiji tujuan pikeun rakatna duduluran pikeun rakatna persatuan jeung kesatuan sadaya kaula nun sok kok prek prak kok omongkeun pek pikiran prak prigawe cepot dan wayahna silaing ayeuna kapindah tapi bakal dialuskeun ngaran silaing debongan ieu rajana langsung datang ka dieu bakal diminta dibersihkeun ieu ngaranna si cepot sadaya-daya da kasaksi gatot kaca timbalan tah kitu ti kuring rek balik sabab 3,4 mangga kaula nu oreng simana horeng sastra jingga teh nyatana wujudna Sang Hyang Tunggal nujul yati nujul dan nira mulut muda nujul yati nujul dan nira mulut muda saking wahagarba degan duka teh teuing pot nu penting urang tanyakeun we ka bapak maneh pasti aya sangkut pautna maneh yakin bakal dibersihkeun ngaran maneh pot sabab maneh lain jelema anu salah maneh ukur kateumbeleuhan ukur katudingan keuna ku jurig pateuh ku kituna kaula salaku saksina gatot kaca timbalan kaula ge wa ya alhamdulillah deuleu salamet sadayananya salamet nu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetep salamet gogonjakan ulah jadi ejekan anggur sing jadi ajakan pikeun ngarakatna kasatuan jeung persatuan di negara hapunten tina rupiah kalapatan agung sareng alitna langkung syaur bae carekna ieu lalampahan urang pungkas ku kembang pinetik sinebaran syari tutup lawang sigotaka cag. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.